Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha damang mugia ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat jasmanina tur sehat rohanina. Sateuacan mulai belajar hidup sadaya kudu dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna masih di pangajaran kagenep miara lingkungan. Anu materina nyaeta harti denotatif jeung konotatif. Harti konotatif nyaeta harti kiasan tina hiji kecap atawa kekecapan. Jadi, arti denotatif ini adalah arti dari sebuah kata tapi yang maksudnya atau artinya adalah kiasan, bukan arti sebenarnya. Sedangkan harti denotatif nyaeta harti anu sabenerna tina hiji kecap atawa kekecapan nuturkeun harti anu aya dina kamus. Nah, jadi denotatif ini adalah arti sebenarnya di dalam suatu kata. Nah, artinya ini ngikutin dari Kamus Bahasa Sunda. Nah, terangnya harti konotatif sareng denotatif. Lamun konotatif nyaeta hartina kiasan, pami denotatif nyaeta harti kecap anu sabenerna anu nurutan kamus. Nah, ayeuna urang tingali contohna. Contoh dina kecap konotatif, contohna babasan panjang leungeun. Hartina jalma anu sok cocokot atawa papaok. Jadi panjang leungeun atau tangannya panjang ini dalam arti konotatif adalah orang yang suka mencuri atau mengambil barang orang lain. Kalau arti denotatif dari babasan panjang leungeun nyaeta leungeunna anu panjang. Jadi memang kalau denotatif itu arti sebenarnya. Jadi kalau panjang leungeun atau leungeunnya panjang ya kenyataannya tangannya panjang gitu, bukan maksud untuk membuat arti kiasan. Dina contoh sejen ditingali di bukuna di halaman 72. Nah, contoh kahiji jeung kadua, kecap denotatif jeung konotatif. Manuk ngahariring. Neng Wati keur ngahariring kakawihan. Jadi kecapnya ngahariringnya. Nah, kecap ngahariring dina kalimah anu awal jeung kalimah anu kadua eta beda maksudna. Ari anu kahiji mah ngahariring teh nyaeta sora manuk anu disada. Nah, kecapna injeman atau kiasan lantaran manuk mah teu bisaeun ngahariring. Jadi dibuat kecapnya jadi kecap injeman atau kiasan. Nah, contoh nu kadua Neng Wati keur ngahariring kawi Sunda eta kecap sabenerna. Soalna ari sora mah pasti dihaliwangkeun atau dikaluarkeun ku manusia, sora jeung ngawi Sunda. Jadi hartina langsung atau sabenerna. Nah, eta harti tina denotatif jeung konotatif. Nah, ayeuna kahartosnya hartina konotatif sareng harti denotatif. Ayeuna urang latihan aya di halaman 74 ngalarapkeun kecap kana kalimah. Mangga ditingali teras dikerjakeun kangge latihan hideup.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran bahasa Sunda perkara harti denotatif sareng konotatif atau serengse. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge ananda soli sareng soliha sadayana. Amin. Semangat terus. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.